Wangsa Suta dumasar Sasakala Sukabumi mangrupa novel anu ditulis dina basa Sunda ngangge aksara Laten dumasar lalakon ti pagandungan mangsa pajajaran burak tahun 1578 ku lantaran ayana serangan Kasultanan Banten jeung gabunganna nyaeta Kasultanan Cirebon jeung Kasultanan Demak. Simkuring maos buku ieu lantaran Wangsa Suta teh raket patalina jeung sajarah sanajan sasakala ngeunaan dibukana lahan atau biasa disebat ku ngababakan tegalan Gunung Parang nu ayeuna dipikawanoh jadi kota Sukabumi, tempat di mana kuring ngancrek. Wangsa Suta teh ngababakan Gunung Parang lantaran hayang rarabi kanu dipika cinta nyaeta Nyi Budak Arum nu akhirna jalir janji di mana anjeunna teu datang ka handapeun tangkal Paku Jajar nu condong ka kidul lantaran diculik ka Pulo Putri ku Algojo Ki Demang Kartala. Kacaturkeun akhirna Wangsa Suta teh nyang hareupan eta Algojo jeung oge ngalawan sakumaha nu kagambarkeun dina sampul buku. Sok sanajan oge akhirna Wangsa Suta teh teu apal yen Nyi Budak Arum teh geus ditewak deui ku Algojo nu sejen. Lantaran kasang tukang caritana numutkeun sasakala mangsa karajaan, ieu buku teh ditulis kalayan basa nu puguh oge dipake zaman harita zaman karajaan. Ia jadi kaonjoyan tina novel karya Djapar Siddiq nu mana kulantaran anjeunna oge mangrupa seniman, rea ilustrasi sangkan pamaca bisa leuwih gancang maham kana eusi carita. Sok sanajan kitu, tangtu ku ayana novel nu ditulis dina basa Sunda Buhun nu dipake mangsa karajaan oge jadi kahengkeran tina ieu buku lantaran rea kekecapan anu teu dipikawanoh dina mangsa kiwari. Kitu oge dina tata basa teu sakedik aya anu kudu diropea lantaran teu luyu kana palanggeran ejahan basa Sunda.